Wilujeng enjing murang kali sadayana, murang kali kelas genep, kumaha kabarna sehat? Atur nuhun ya upami sehat mah, tangtos hidup sehat. Pak Irwan miharepkeun sadayana murang kali kelas genep, kaayaanana sehat. Tapi satu acan diajar kurang dikawitan wae ku doa. Doana masing-masing supados kegiatan atanapi diajarna langkung bermakna atanapi lancar. Pak Irwan dinten ieu bade lebet kana pangajaran kagenep. Pangajaran kagenep nyaeta temana kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat tina penjelasan atanapi pedaranana nyaeta kesehatan anu mangrupa pangaweruh sarta paripolah ngeunaan cara nyinglar penyakit. Pak Irwan akan pakai bahasa Indonesia sedikit ya. Kesehatan masyarakat itu merupakan pengetahuan serta tindakan mengenai cara menjauhkan diri dari penyakit. Teraskeun sarta sagala usaha pikeun ngaronjatkeun kasadaran masyarakat pikeun hirup sehat sapopoe. Naon sih artina? Supaya segala usaha yang menyadarkan masyarakat. Untuk apa? Untuk hidup bersih, sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ayeuna Pak Irwan bade masihkeun contoh poster tina bahasa Sunda ngeunaan PHBS. Ngumbah leungeun anjeun kalayan cai bersih naon ieu sareng sabun. Komodei ayeuna nya usum panyawat COVID-19. Tah tina ieu poster aya ajakan ieu biasana salian ku lewat tulisan aya oge ku secara lisan. Nyaeta anu ku secara lisan bisa wae ayana tina pidato atanapi tina bahasa Sunda mah disebutna biantara. Dinten ieu pangajaran bahasa Sunda bade diajar ngeunaan biantara. Naon biantara teh? Tah sapertos kieu biantara calik dipayuneun jalmi seueur nganggo podium. Biantara atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pidato. Tah biantara teh nyaeta nepikeun caritaan atau menyampaikan suatu pembicaraan, menyampaikan suatu informasi, menyampaikan suatu pesan atau kedalan di hareupeun jalma loba anu disusun secara merenah tur rapi. Jadi ada sistematikanya ya, ada susunan-susunannya dari awal sampai akhir. Naon eta susunan-susunanna? Oke, ku Pak Irwan dijelaskeun deui ya. Terus upama ditilik tina suasanana aya dua rupa biantara atau aya dua macam biantara anu kahiji biantara resmi jeung biantara teu resmi. Pak Presiden menyampaikan pidato di gedung istana, berarti itu termasuk biantara anu resmi. Terus aya deui babaturan urang ngucapkeun salam sambutan tina acara ulang tahun. Eta oge bisa kasebut biantara, tapi bisa kaasupna biantara nah henteu resmi. Eta contona. Anu salajengna aya naon deui? Biantara atanapi tina pidato teh cirina atanapi komunikasi nu aya dina biantara teh ngan saarah atawa monologis. Beda jeung telepon, beda jeung paguneman, beda jeung wawancara. Eta mah dua arah nya, aya tanya jawab. Ieu mah saarah. Maksudna anu jadi narator nya atanapi orator berorasi
maaf bukan naratornya tapi orator, orang yang berpidato ini hanya menyampaikan pesannya saja, tidak perlu dijawab oleh audien atau peserta seperti itu ya. Jadi komunikasi tina biantara biasana ngan searah atanapi disebutna monologis. Terus biantara ieu sangkan ditepikeun bisa halus jeung merenah, jadi supaya bisa menyampaikannya secara pas, secara enak dina waktu biantara dilarapkeun atanapi ketika kita menyampaikan suatu pembicaraan dalam pidato, bagaimana tata caranya? Harus ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang harus diperhatikan. Ku Pak Irwan disingkat jadi taman. Aya kecap taman. T A M A N. Naon taman di dia? T-na nyaeta istilah taman. Tatag dina nyaritana. Lantang. Catang. Ya. Kumaha urang menyampaikan isi dari pidato. Tatag. Anu kadua A-na naon? Aktual dina temana. Aktual di dieu berarti teu katinggaleun, anyar atau baru. Ya, baru temana naon misalkan Covid. Nah, ini kan baru. Nah, itu bagus, lebih menarik biasanya. Terus anu katilu M-na naon? Munel dina eusina. Banyak. Tapi bisa oge eusi pidatona singkat tapi jelas, daripada loba teu kaharti mending keneh singkat tapi jelas. Contohna itu disebut munel dina eusina. Terus A-na deui alus basana. Tuturna, terus aya salamna, aya bubukana, bahasa-bahasana, aya bahasa hormat, mun tina bahasa Sunda mah aya bahasa loma nya, aya bahasa kasar. Tah ieu pilih kecap-kecap atanapi kalimat-kalimat anu alus bahasana. Anu kalimat ena naon? Ngandung wirahma. Jadi aya intonasina gitu, aya penekanan, ada penekanan gitu ya. Ku Pak Irwan Mingon Payun bade dijelaskeun secara detail atau rinci na deui tina materi pidato, aya unsur-unsurna, aya terus anu tadi contoh-contoh pidatona gitu, aya nu pidato anu resmi, aya nu teu resmi, teras teh susunanana kedah kumaha wae. Minggon Payun bade dijelaskeun deui ngalangkungan Google Meet supados hideuk langkung kahartos. Aya tugas tadi teh ayeuna. Tugasna nyaeta pelajari deui secara mandiri, tiasa didamel rangkumanana nyalirat. Teu kedah ditulis wios di screen atanapi materina oge kan aya tina Google Classroom, tapi nu intina diajar deui, dipelajari deui di bumina masing-masing. Pangitan barangkali kelas genep mung sakitu wae anu tiasa dipihatur. Mudah-mudahan aya manfaatna. Tapi kitu hatur nuhun.